teu aya perbentenan. Kadang-kadang pami urang mun sanes kiai sanes ulama lamun aya nu beunghar khusus tempat oge. Lamun nu miskin khusus tempat lagi dibedakeun. Nu beunghar mah naik ka luhur, nu miskin mah dihandap we. Ulama mah teh kitu. Nampi tamu jeung teu nampi tamu jeung nu aya jeung nu miskin jeung nu beunghar ge sami di dinya keneh. Gitu. Daya permentenan. Daya makhluk Allah. Jami nu sering mujalasa jeung jami anu fakir zadahullah syukur. Maka upami urang hayang syukuran ka Allah sing sering mujalasa jeung jami anu teu gaduh. Nu katilu saur ulama wa man jalasa sultan zadahullah kibru wa qasawatul qalbi. Sajami anu seseueuran mujalasa sareng sultan. Sultan teh pamimpin. Maka eta jami bakal gaduh rasa takabur wa qasawatul qalbi jeung teuas hate. Ibu sering mujalasa di pamimpin pemerintah, tapi aya intikna naon kangge ngundang-undang jabatan anu gaduhna mah itu urang kadang-kadang nu teu boga arasa jiga itu leuwih. Nah ini kumaha takabur. Abong urang caket jeung jenderal, abong urang caket jeung komandan, abong urang caket jeung bupati. Bupatina mah biasa-biasana urang jadi gede ulung. Ditempelkeun di bumina teh bahwa urang teh dipoto urang teh deukeut jeung ieu. Urang teh ieu backing deui. Nanaonan. Kieu nya. Tapi so kadang-kadang ninggal rencangan ngarasa bangga boga baturan jenderal kieu. Urang da boga, teu teu temong-temong. Urang boga jaksa. Tuh di luar amin sugan dipoto mah biasa. Biasa. Tinggali ke diri orang pribadi. Urang ganggu polisi, dulu polisi teu hayang. Nah, biasa da jelema itu urang ge biasa. Tapi batur mah hayang gitu. Hayang namun jadi tingkat jabatan teh. Lamun gitu pemerintah itu urang hayang kabawa. Tah eta teh itu mah can santun, teu asatena biasa-biasa. Tah urang merasa bangga. Belas tah teh urang teh. Manjalasa sultan zadahullah al-kibr wa qasawatul qalbi jeung teuas hate. Anu kaopat ulama wa man ja'ala ma'an nisa zadahullah jahlu wa syahwat wal mail ila uqulihinna. Sajami mujalasah jeung istri berarti pamaget istri sareng pamaget dibandikeun. Sajami pamaget anu mujalasah sareng sakat sareng istri maka tambah-tambah kabodohna jeung tambah-tambah syahwatna. Bohong lamun jami abdi mah rencangan ibu kan pamaget putra pamaget gaduh murang kali gak seueur amang teh jeung istri hiji bodohna pasti eta mah. Nu kadua leungit tah naon syahwatna teh. Angus biasa-biasa aya da syahwatna teh. Tapi jami anu tam jalasah benten sareng mahramna zadahullah jangan tambah-tambah kabodohanna jeung tambah-tambah syahwatna. Anu salajengna saur ulama nyebatkeun wa man jalasa fusaq zadallahu jar'a 'ala dzunub wal ma'asi wal aqdam 'alaiha. Sajami anu mujalasa jeung jami fasik. Jami fasik teh jami anu seueur midamel dosa. Maka urang bakal tami-tami wani migawe dosa. Asalna urang teh biasa-biasa midamel